Disagedengeun anu tadi parantos diwakokeun sareng Kang Enca aya laporan anu seratanana ngeunaan kunjungan Gubernur Jawa Barat ngaresmikeun salah sawios tempat wisata di Ciamis sareng di Garut. Malah dina peresmian di Ciamis mah Bupati Ciamis Herdiat Sunaria ngadugikeun Gubernur Jawa Barat Kang Emil janten Presiden 2024 Kang, luar biasa. Orang Sunda makalangan Kang, mudah-mudahan tina kanan. Mohon. Beja ti nagara upaya pemerintah ngulihkeun dunia kerja, mangga diaos wae. Aya naon deui anu menarik urang aos heula. Para mitra ulah hilap kedah saenggalna nepangan agen-agen atanapi loper koran Kang ya. Di daerah sewang-sewangan. Awuhan Pasundan, rupik Awuhan Pasundan aya seratan istrenan pimpinan Majelis Pembimbing Sako Pramuka Paguyuban Pasundan. Ada di antawisna Balebat Pajajaran. Di dia aya Kamandang Guru Besar Fakultas Pertanian Unpad Prof. Dr. Betty Natali Fitriatin. Jejerna punten jejer wartana milih gemuk nu hade tur aman. Aya kamandang naon deui ieu teh diserat dina warta anu judulna masker beungeut hasil mahasiswa Rancage. Oh berarti salah sawios kaparigelan kayaknya mahasiswa. Oke, aya seratan Prof. Aquarini Priyatna, ieu dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Panganteur buku Sedep Malam ti Parongpong kumpulan Carpon Ibu Ami Raksa Nagara. Judulnya Sedep Malam ti Parongpong. Wah luar biasa pisan. 2 kaca panjang tur kantos pepal mangga para mitra di aos wae. Aya beja ti sanggabuana di antawisna aya konsep panalitian butuh rancangan nu asak. Mangga ka wargi-wargi Sivitas Akademika sanggabuana aya Iber Atikan Bumi Siliwangi ti UPI di antawisna FPSD UPI ngawangun pariwisata kreatif. Teras aya warta tarekah nyegah pandemi para dosen wajib vaksin booster anu katelu. Wah, alhamdulillah. Ayeuna warta ti ISBI di antawisna ISBI Bandung buka penerimaan mahasiswa anyar di salapan prodi ngaliwatan jalur SNMPTN tahun 2022. Seueur pisan ya Kang lembaga-lembaga anu ngarojo majalah Mangle. Eta teh maksudna Mohon Mangle nyerat seratan-seratan produk urang kampus ka masyarakat umum gitu. Jantan mudah-mudahan jantan pangaweruh ka masyarakat. Mohon eta teh kan ti ahlina para ahli aya budayawan, aya ahli antropologi, terus biologi. Eta teh pangaweruh kitu ngeunaan alam, misalnya ngeunaan lini, ngeunaan Gunung Bitu. Supados kauningna di masyarakat. Misal biasa ngambil nyanak hikmahna gitu. Laras. Janten Mangle masih hancukan lah gitu kan nya supados dugi ka Palembura ka perkotaan. Di daerah-daerah di antawisna aya di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung, Tasik, Purwakarta, Pandeglang, Brebes, Bogor, Garut. Seueur pisan. Sigana mohon supados langkung jentrena mah sakali deui kedah maos Mangle edisi 2874 ya kan. Da kahoyong mah kieu dikit. Mohon kumaha? Kahoyong mah Mangle kahoyong mah nyerat teh ti saban daerah di 27 kabupaten kota gitu nya, tapi di kaina mah teu acan ngarap sadayana. Berarti korespondenna kan teu acan aya di sadayana daerah eta teh. Mohon. Nya kedahna mah nya pami hoyong maneuh nya hoyong maneuh seratan daerah nya pengetan di dinya kedah aya agenna, kedah aya
korespondenna gitu. Mohon. Di kaina mah nah teu acan lengkep lah nya, Acan lengkap mohon hal teras di hoyong Mangle mah sadayana kabupaten kota teh ka kaper gitu nya. teras Pangwangunan teh. Bari kan orang percaya dina bunga daerah teh ngagaduhan kaunggulan. mohon Kaunggulan daerah Purwakarta mah ieu, kaunggulan daerah Kabupaten Bandung mah kieu, Pangandaran mah kieu, Ciamis kieu eta teh supados kaunggulan daerah eta teh kauninga oge ku daerah-daerah sanesna. silih Dan simbah Kang. jika aya bisnis mah aya komunikasi sanes teu langsung gitu ya. Oh Laras, iya, aya produk ieu di dia aya ieu tiasa silih lengkepan. Mudah-mudahan eta teh kekayaan sapertos kitu teh ujung-ujung nama tanapi pamustungan nama kanggo karaharjaan masyarakat Tatar Sunda gitu nya di mana wae aya. Laras. Nasional tangtos lagi. Mohon laras. Numawi nami rubikna oge katumbiri nya Kang. Sendiri warna-warni. Ku warna-warni keunggulan potensi daerah janten endah sapertos katumbiri. Aya pesenna kieu kan Oh kumaha. anu pesanna teh kan aya pesen ti panginten di Mangle mah kan supados eta kaunggulan teh mayang ayana langgeng manfaatna gitu. Upami saur kekecapan bahasa pangwangunan ayeuna mah SDGs teh nya Sustainable Development Goals gitu. Eta teh di urang aya gitu nya. Kekecapan karuhun Sunda mah kan upami butuh ku supana kedah daek miara catangna. Enten upami hiji hal hoyong langgeng ayana, hoyong langgeng manfaatna nya kedah dipiara gitu. Ta upami misalnya ayeuna kaunggulan di hiji tempat aya produk anu unggul tapi teu dipiara, ya tiasa janten ngan saukur sakalian kadituna teu aya. Ujung-ujungna urang kedah ekspor deui gitu. Ya gitu nya. Janten mudah-mudahan anu kapungkur Tatar Sunda cenah gemah ripah rapih ulah jenawi teh pentingan saukur liren dina kekecapan anu manis gitu nya, tapi oge biasa diaplikasikeun upami zaman kiwari hal-hal kitu teh sanes teu mungkin gitu. Margi anu mah kan seueur teknologina komodi dirodin ku para akademisi di rupa-rupa perguruan tinggi nu aya di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Nah, dilajeng. Mohon. Adina edisi 2874 kalarasan hancana Mangle Rumaja Kang. Janten selang seling sareng Mangle Alit, mohon 2 minggu sekali. Nah, Mangle 2874 Kamis ayeuna kaping 3 di kaping 8 hancana Mangle Rumaja. Nah, anu janten cover dina Mangle Rumaja edisi 2874 teh nyaeta Neng Nelly Agustin Mojang Tereh Sukabumi Kang anu haat nyariksa kawi Sunda. Aya keneh geuning Kang rumaja anu resep kersa ngariksa khususna kawi Sunda. Disagedengan eta aya warta atau nabi profil ieu Kang mahasiswa sastra Sunda Unpad anu kasinugrahan hadiah sastra LBSS namina teh Ade Irma Setiani. Wah, luar biasa pisan. Hadiah sastra LBSS terus sababaraha tahun copong tahun 2022 dina apunten kapamimpinan Kang Darpan alhamdulillah tiasa diayakeun deui. Nah, anjeunna Ade Irma punten anu kasinugrahan hadiah sastra LBSS dina bidang esei Kang. Eta teh kantos dimuat di Mangle eta teh. Mohon. Esei eta teh mohon. Pamitra kantos dimuat di Mangle. Leres. Esei teh kan dimuat dina majalah Mangle, dina majalah urang. Desember tahun 2021 judulna teh rek ngawariskeun naon. Bilih kataji awas deui we majalah Manglena. Nomor sabaraha mangga we suping ka majalah Mangle lah Kang ya. Seperti itu. Terus kieu ki eta kehadiran Mangle Alit, Mangle Rumaja ya. Mohon. Aya kepentingan intern Mangle mah kanggo supados generasi pamaca Mangle teras aya nya diayakeun rubrik Mangle Alit sareng Mangle Rumaja. Ku cara kitu penginten nu maca Mangle teh teu wungkul sepuh tapi pamitan barudak. Margi seueur Mangle nyebar di sekolah-sekolah. Tak upami Mangle bahasa indung urang Sunda tos di barat sadi ku barudak ya insya Allah panginten bakal mayang ya. Bakal mayang lah. Nah, panginten sok sanaos
porsi mangle mah sakedik lah ya. Laras. Mohon. Tapi mudah-mudahan anu sakedik eta oge jadi cukang lantaran Pangirut lah tulisan kayaknya. Pancasila mohon kaum barudak oge teras aya. Amin mohon laras. Urang lajengkeun Kang aya pengajaran bahasa Sunda ieu kanggo ngalengkepan ya materi para guru bahasa Sunda tiasa diaos dina majalah Mangle. Anu dianti-anti carita pondok majalah Mangle sok sanajan majalah punten media informasi oge kajojo minangka majalah sastra khususna aya carpon untuk boleh diantos-antos ku para mitra. Nah anu midang dina edisi ayeuna aya carpon anu judulna Gejul ieu anu ngarangna Heri Supriyadi, Kang Heri Supriyadi. Hayang terang eusina kumaha aos pokona majalah Mangle 2874. Anu kadua aya Kang Undang Sumarna nyarat carpon judulna Cimata Kaikhlasan. Jeung aya carpon Kang Eryandi Dahlan judulna Hiji Ahad Pikasibu. Wah. Aya deui ieu Kang MH Ubaidillah judul carpona Debt Collector. Luar biasa ya. Mangga lah para mitra di aos wae. Seueur pisan pokona mah mohon kumaha? Kawis Mangle Mohon. nya Mangle carpon Mangle ngahaja supados carponis-carponisnya teras aya gitu. Mohon. Tarekana naon Mangle diantawisna dina raraga mieling bahasa Indung atau nabi ngariah bahasa Indung anu kamari tanggal 21 Februari Mangle kan ngayak lomba nulis carpon. Nah eta teh mohon kepentingan internal nama kanggo supados carpon-carpon Mangle teh teras aya ayana. Berarti kan Mangle periogina seueur pisan dina sataun teh upami rata-rata kan carponna teh 3 nya. 3 judul dina terbitan. Ini upami sataun 50 kali terbitan hartosna Mangle mah peryogi nulis carpon peryogi carpon 150 judul sakirang-kirangna dina sataun. Dina sataun. Carana kumaha nya ngayakeun pasang giri. Tah engke sadayana anu layak muat di Mangle gitu. Mohon. Lianti kan tangtos juga aya pinunjul nah pinunjulna terus diumumkeun. Malih diumumkeun dina Singgeran Sage. Waktu tapi 20 hiji. Sasage di Mangle diumumkeun oge. Mohon. Tas diumumkeun dina Mangle. Alhamdulillah. Oh edisi kamari pangitan kangnya. Mohon. 2873 mohon. Tambihan deui Kang, satu acan di pungkas wangkongan urang. Aya carita nyambung. Ieu punten anu ka-25 carita nyambung anu judulna Pedang Kam-Kam diserat tina wawacan Amir Hamzah. Lajeng aya Puriding-Puringkak. Wah ieu sami nu teu oleh dianti-anti. Carpon Jurig. Karya Ki Umbara judulna Diaping Gunung Gaib. Ieu seratan anu kadua pangitan nyambung ya Kang ya. Anu kamari sabagian. Kamari sebagian ayeuna. Ayeuna anu kadua rengse nya. Nu 8274 anu rengse. Namanya handi Kang. Mangga Kang. Hadirna carita nyambung anu kabitna ti wawacan nya tina wacan. Teu sadayana gampil kan upami naos dina wacan. Kitu deui panginten kumargi dina wacan mah kauger ku guru lagu, guru wilangan. Biasa janten ngaosna oge henteu ngabulujur upami ku masyarakat ayeuna tah. Mangle ngahaja nyaritakeun deui nya pindo catur nyaritakeun deui eta wawacan anu kawitna mangrupi wawacan, mangrupi dangding diserat dina bahasa lancaran. Supados leuneuran caritana langkung gampil ternyata kahartosna gitu. Langkung gampil ditewakna bakal mayang. Bakal mayang dipayun eta ti kapungkur. Anu atos di anu kantos di tulisna membaca wawacan Purnama Alam. Wawacan Purnama Alam oge di katamat ya eta teh dikisah dicaritakeun deui dina bahasa lancar. Alhamdulillah. Terhaya wawacan Jaka Mursada. Mohon.
kami gitu. Mohon. Eta kalau diantik itu eta teh kanggo nyambungkeun karya-karya anu zaman kapungkurnya diangos ku generasi ayeuna. Bari kan orang anu namina budaya itu kada satiasa mah terus nyambung gitu nya tina kapungkur di pikawana kun ayeuna di pikawana tuh kun nah rumangle insyaallah di dokumentasi. Mudah-mudahan kapayun biasa dikembangkan di nawangun bukunya kan hasil dibuat di majalah Mangle. Iya sami salah satu rubrik anu dipika memet ya ku para mitra barakatak Kang. Barakatak mangga aya nu maca teh ti palih katuh heula cenah masalah barakatak mangga bade ti palih ecah heula mangga eta mah kumaha kahoyong lah. Ieu eta teh eta ge kapungkur kan mangle kantos ngayakeun survei lah mana rubrik naon wae anu dipika memet tah sadane anu ayeuna teh eta kalebet anu dipika memet kan di antawisna jantan favorit nyaeta cerita-cerita barakatak gitu. Barakatak teh dipika resep pisan gitu. Favorit pisan. Siap kan. Eta cenah. Ya panjang aya. Kumaha? Nah, ari dina media Sunda memang sok aya ciri khas lah rata-ratanya media Sunda utama Mangle lah. Mangle teh aya ciri khasna teh nyata nya aya humorna, aya heureuna. Nah, terus oge aya cerita aya seratan-seratan keagamaan. Mohon tadi kalangkung. Eta anu janten ciri khas teh. Naon wae jejerna naon wae aya dina Mangle majalahna nya aya dina Mangle siap eta masuk aya di aya oke aya komik ya Kang Adendul ya ieu karya Kang Budi Rianto mangga ka para mitra kedah teras di AOS oke aya komik Silam Sijan karya Kang AYR Sasadipura anu pamungkas ieu aya judul Barakatak Adan karya Eli Rusli. Aya laras aktual panggilannya. Ulah hilap aya Tarucing Cakra nya kan. Ieu tiasa diasian ku para mitra terus dikirim ka majalah Mangle ka kantor. Insyaallah majalah Mangle kanggo para mitra anu laras kesianana baris aya kagegelan kitu panginten Kang ye. Mun diuni teh ki margi kan anu larasna seueur pisan. Luar biasa. Bisa dilarasna. Janten pamit. Nah, engke aya nu ngarep-ngarep nah cenah ieu teh. Da sabenerna mah isina teh geus bener. Muhun. Da ieu mah di tos anu laras diundi gitu nya. Laras. Kami anu ngintuna tiluan nya. Teras laras tiluan nya. Tangtos eta anu kayak tapi ieu mah da kadang-kadang mah duit ka ratusan gitu. Anu ngintun balaran teh. Tapi bari jeung laras. Abri gaduh pengalaman ya kan. Kantos ngawawancara ibu-ibu kelarasan ibuna Pak Abdul Hamid dosen sastra Indonesia Unpad. Nah, kanggo anjeunna, kanggo Ibu Abdul Hamid, neusian Tarucing Cakra teh penting saurna teh. Pangpangna kanggo ngasah ya ingetan Kang janten teu pikun saurna teh. Upami neusian Tarucing Cakra kan urang kedah terus fokus gitu nya. Ngemutan gitu tah. Iya naon, jawabanana naon. Nah, jadi manfaatna kanggo anjeunna sapertos tadi supaya teu pikun saurna teh. Kantos kanggo para mitra oge bakal seueur pisan manfaatna. Sakitu Kang edisi 2874 mudah-mudahan ageng manfaatna Kang nya. Ngalangkungan ieu kanal sosanajan mangkoan urang sajorelat tapi tiasa moal manfaatna sapertos kitu. Pamungkas Kang mangga dihaturanan ka Bandang salajengna. Hatur nuhun ka mitra-mitra anu kalarasan ningal ieu acara. Mudah-mudahan Mangle tiasa mayeng ayana langgeng oge manfaatna.